Dok lelengkahan si akuari. Dek ka mana si akuari? Dek ngaji kamu sholat orang ditu hayangan. Maksud sia ngaji? Panla maksuda bihakin filujul ka Allah. Allah maksudna ulah hayang dibere, ulah hayang dialem, ulah hayang diagung-agung. Eta luar daripada Allah. Lempengkeun ka Allah. Mulai rada sieup. Nu tadina hayang diberena 100.000 turun 50. Lumayan tadi. Kadang-kadang mung kurang men tade nyaputnya. Takol sama kos itu mah. Allah. Ieu kuari endeu ka mana? Dulur hajat bungaheun meureun kula teh lantaran kula diondang kanggo ngareah-ngeurah idkhalus surur ka Allah keun. Lengkah pertama deuk ka Allah supaya bungaheun itu teu kaluar tina syariat jerona ka Allah di atas syariat. Selama eueuh perintah dina syariat moal dilaksanakeun. Larangan jeung perintahna geus kudu hafal sebab ieu deuk menuju Allah teu bisa nu bodoh sebab syariatna beusi salah nu mantak masa cenah urang berhakikat teu meunang nu bodoh mah pantaukeun huluna engke syariat tinggal endeu ka mana ieu endeu ka pamarentah aya parentah di pemerintah di partai aya sebab naon sebab negara wajib ku urang dijaga carana mun teu make partai hese wajib atuh sia bisa lelengkahan lillahi taala di partai ke pulau dinya mah cek bodole ke pikir heula mah kira karena Allah bisa henteu di partai bisa sia karena Allah di pantar sae naon nu diperjuangkeun di partai awas zikir sia geus eueuh nu dimaksud iwalti Allah hirup di partai dititah ku agama ngajagaan negara partena iya bener-bener henteu deuk ngalaksanakeun parentah Allah Quran jeung hadis bener di dinyana sing lillahi taala mun teu bener cukup emprak bae geus naek tak kuari lillahi ta encan kana khusu ditungtun ngara alip-alipan kene ngaji awas karena Allah silaturahmi awas karena Allah ririungan awas karena Allah di organisasi awas lamun memang organisasi kudu sing bisa karena Allah nu deuk diperjuangkeun dina organisasi naon kudu dideul heula ADART-na kitu kene dina partai mun nya perjuanganana diperintah ku Allah jeung aya nu deuk diperjuangkeunana menurut Al-Qur'anul Karim milu sia di karena Allah mulai Allah bae salat deuk ka mana deuk ka Allah Allah gitu kuari encan kana khusu ditungtun ngaranna